Aduh, ipoh benteng iya teh, boleh lihat kia ya, canda hari jika nanti teh, aduh, bawa gitunya, aduh, ya Allah, mudah-mudahan nang Rizki, hayang tuang ya Allah, aduh. Ya Allah, mudah-mudahan ayo lubakeun ieu teh. Amin. Baru itu Kang Emin juga neklan buntung boala paheun euy. Cil karunya teuing ustad kelaparan. Lu aya hiji-hijina. Tapi kendelah urang ada pemimpin nu baik hati. Cam dikebelah ka Kang Emin. Assalamualaikum. Masalah. Kunaon Kang? Iya, aduh, melilit. Cantuan. Jangan deh anjing buahnya teh miris. Karunya ya atuh geura eusian ya Pak Kadus kening berkat ya. Iya, saudara. Karunya jang ustad. Iya, ya. Da Pak Kadus saya bade teras rapat yang malami bade teras bae nya. Katapi. Mohon sok. Betul-betulnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, duh, Pak Kadus yang dibager-bager ting ya, kelapar teh dibere dahareun. Kurang didoakeun Pak Kadus sing gede rezekina, engke mun manehanana jadi ieu kurang dicolok lah. Jadi naon we eta mah nya, jadi presiden dek jadi bupati lah, kurang dipilih kan Pak Kadus. Nah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Golong teh, Pak Kadus, ini buka orang. Kosong gini kan, yang kelapar teh, aduh, dasar Pak Kadus, udah kurang. Bagian nyambungan jeung ngado penting aya nanti kaopatan. Kieu ya hari jadi kadus mah. Loba sambunganeun, loba kadoeun. Amplop mah geus aya euy, tinggal eusina. Alah. Dompetna kosong euy. Duh, kesugan aya duit selip. Duit slip geus eueuh. Matu ieu. Pusing. Ya juga duit ya. Ya mah duit mainan nu budak. Aku punya Edi. Tuh si Kevin liwat. Kevin, yuk. Mau apa Kadus? Carita yang Kevin. Siap, Pak Lurah. Yo, Pak Kadus teh aya pangabutuh ya kebenaran liwat. Ek nyambungan ya teh yo. Kaopatan. Kan Pak Kadus itu resep. Bilang, enggak jang Kevin nukeran 200. 50 ribuan. Baiklah 50 ribuan ge. Aya. Ya, Pak Kadus. Nuhunnya jang Kevin. Siap Pak, abi dal rusung dari ngalong. Nuhunnya. Si Kevin ku aya geus katipu deui wae. Lumayan euy. Aya panyambungan teh euy. Tulus nyambungan teh ieu mah Pak Kadus teh.